Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangu deui sareng pidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng dieu. Urang neraskeun hanca dongeng anu katunda. Kalayan ngebantu jajara carios si Doclo, Cupu Sakti Guriang 7. Ieu dongeng teh karangan Mang Jalira sok sanaos dongeng basa ajan. Malah mandar janten hiburan. Kabarai anu setia manco ka dongeng Mang di mana we ayana. Mugi sadayana aya dina kasehatan lahir sinarangan batin, dilancarekeun sagala rupinanya, tong hilap dirojong ditaroelan tombol subscribe. Atuh Mang oge nganhunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados jenjang kolong ting kana waktos, urang sami-sami dangukeun deui kumaha terasna atuh ieu si Doclo. Sok kabarayun sadayana. Mitra kaum dangu ti sabangprak eta kajadian bener we. Jadi hibur lamun di walungan nu deukeut ka Muara Bakti teh aya anu gageugeuh nyata siluman nu kanelahna teh cenah si Doclo. Ku kituna si Rabet jeung baturna teh beuki laluasa dina ngajalankeun pagaweanana. Teu saeutik para sodagar nu jadi korban, para bangsawan nu ngaliwat henteu luput tina gangguanana. Para prajurit anu meunang laporan laju nyieun tinakan ngan bae usahana teh henteu ngabuahakeun hasil. Para bajo teu kapanggih lantaran teu wani ari kudu mariksa kasisieun walungan anu deukeut wewengkon Muara Bakti mah da eta sarieun ku siluman atawa ku juri ge si Doclo. Aya eta oge anu maksa laju mariksa, tapi ngarandapan kajadian anu sarupa dibuburak disingsieunan ku si Doclo. Nepi ka prajurit teh soakeun sok sanajan eta prajurit teh kasohor gagah jeung wanian tapi teu walakaya. Sawaktu sukuna dibadawal teuleum kana jero cai ampir-ampiran we beakeun napas. Lamun teu kaburu dilepaskeun mah ku si Doclo. Kitu kaayaan si Doclo sabaraha kanca teh aman we. Luput tina perhatian para prajurit kerajaan. Si Doclo anu ngarasa usahana salaya teh geus ngabuahakeun hasil beuki panasaran. Hayang mancing-mancing para prajurit jeung kegeden di karajaan ayeuna mah. Ku cara nyieun tindakan kajahatan di buseur dayeuh. Tah kitu Mang kapanan tujuan datang ka dieu teh sanyana mah rek balitungan ka para prajurit kerajaan. Ku kituna lamun ukur ngabega di ieu wewengkon mah keuna naonan atuh Mang. Sakomo ayeuna mah eueuh prajurit anu wani daratang ka dieu. Ku kituna kumaha lamun urang teh ngagarong di ka imah-imah para gegeden di puseur dayeuh. Ari cek mamang mah usaha urang di dieu geus nyugemakeun jang moal kurang ku hasil mah. Betah keur emang mah. Ku kituna ari kudu nyieun kajahatan di puseur dayeuh mah jang. Alah gede pisan resikona jang. Urang cantang tu salamet. Jeung anu bakal dising hareupan teh lain bantrak-bantrakeun kakuatan karajaan. Nah Mang mah jiga anu sieun keur Doclo mah moal arek sieuneun lah Mang. Nya keur ujang ludeung moal sieun. Tapi ari keur Mang sabaraha kanca mah jang terus terang sieun. Sieun teu wani pokona mah. Sarua jeung sosoroh kojor. Nya jang keur Mang sabaraha kanca mah teu sanggup lah. Ari kudu nyieun kajahatan di puseur dayeuh mah ngabahayakeun gede risikona. Kumaha ieu teh jadi marugen kieu geuning diajakan nyieun kajahatan ka puseur dayeuh mah. Nya teu nanaon ari sarieun mah. Doclo mah moal arek maksa. Keun bae lah Doclo arek sorangan we ka itu. Tah lamun ujang rek sorangan mah ujang wungkul teu nanaon jang. Ngan bae ulah mamawa Mang sababaraha kanca da puguh sieun teu wani. Enya lah keun we uing rek sorangan Mang. Teu kudu aya nu maturan. Syukur ari kitu mah jang, ngan kahade jang.
Emang teu miharep Ujang teh cilaka. Sasaat kapan Ujang teh nu diandelkeun ku Mamang sabar kanca teh. Lamun Ujang nepikeun ka tewak sok komo nepikeun ka cilaka mah. Kayan Mang sabara kanca nu tadi cing di dia oge moal aman Jang, moal aman. Tenang we Mang, Doclo ge bakal bisa ngajaga diri. Doclo mah moal nepikeun ka beunang kacang kalak. Keun lah sing saha wae ge bakal dising hareupan. Gitu cenah pamaksudan si Doclo teh jelas rek nyieun tindakan kajahatan anu leuwih ngabahayakeun. Si Rabet sabara kanca anu memang ukur ngamanfaatkeun si Doclo wungkul. Atuh ari maranehanna mah hayang aman we. Keur mah kapan kiwari teh usahana geus geunah, hasilna juga makin pisan. Mitra kaum dangu kocapkeun si Doclo anu sejang ngajalankeun rarancangna keur menta dipangnyieunkeun topeng ka si Rabet. Ari eta topeng terek dipake we lamun manehanana teh cenah keur ngajalankeun aksina mun ceuk ayeuna mah. Nyaeta kendalikan ngagarong ka buseur dayeuh terek make topeng we. Mang bisa nyieun topeng Mang? Nyieun topeng? Jangan naon Jang, nyieun topeng. Ih, kapanan jang ngajalankeun rarancang Doclo teh anu rek ngagarong ka buseur dayeuh. Doclo teh rek make topeng we Mang lah. Kapanan ngarah beungeut Doclo teh hanteu kanyahoan. Jadi butuh topeng Ujang teh nya. Oke, bisa lah Jang bisa. Lantaran mangge kungsi baheula teh make topeng Jang. Menang nyieun Mang sorangan. Heug lah. Ku Mang urang pangnyieunkeun topengna. Ngan bae kumaha yeuh? Nah rupana teh rek rupa monyet, rupa macan atawa topeng naon yeuh? Ulah nyieun topeng monyet atawa topeng macan Mang. Topeng ieu we jelema anu pikasieun atawa topeng ririwa jurig ngarah dipikasieun. Bener Jang, bener. Mending oge nyieun topeng jurig. Ririwa anu pikasieun, benerkeun lah. Mamang bisa nyieun topeng nu kitu mah gampang Jang, gampang. Bener oge Jang. Kapan Ujang teh arek nyieun kakacauan nyieun keributan di buseur dayeuh. Bener. Lamun Ujang ngatarakeun maneh cilaka leuwih hade ge Ujang teh make topeng. Jurig anu pikasieun ngarah kayaan teh gujrud jeung Ujang hasil ngajalankeun maksud. Nyatah kitu Mang. Nya syukur we ari Mang bisa nyieun topeng mah. Sok-sok kaitu atuh Mang. Gerah mimitian gerajieunkeun topeng anu alus. Rupana teh jurig anu pikasieun. Nya Jang, mangga Jang lah. Da moal lila lah gampang nyieun kitu mah. Atuh eta si Rabet teu talang ge laju we ngajakan dua urang baturna pikeun neangan pibahan ngeun ngalakai cenah nu sakirana alus. Sabada meunang bahan mah laju we teu dijieunkeun. Topeng buku we atuh pibaturna teh mani kaget. Nadek nyieun topeng naon cenah. Jang saha ieu topeng teh Kang? Nah urang teh ayeuna mah rek marake topeng. Ieu topeng teh lain Jang urang euy. Tapi Jang si Doclo. Kapan si Doclo teh boga maksud euy. Arek ngagarong ka buseur dayeuh. Ku kitina butuh topeng. Kudu make topeng we. Erek nyieun topeng jurig anu pikasieun. Eueuh, jadi kitu Kang. Wanian atunya si Doclo. Buat arek ngagarong ka buseur dayeuh. Moal kumaha onam gitu? Nya euy. Lah mudah-mudahan we atuh si Doclo teh salamet euy. Sok sanajan saanya nama dewek oge hariwang. Kangaranan ngagarong ka buseur dayeuh. Tinang tu bakal adu hareupan jeung urang karajaan. Ari bari ngobrol manu nyieun topeng teh hanteu karasa keur mah geus biasa eta si Rabet teh kungsi nyieun topeng. Eta topeng jurig teh laju atuh dibikeun we ka si Doclo. Kuku we si Doclo teh mani bungaheun. Tetela geuning topeng teh kiwari mah geus jadi. Alah, si Mamang mani bisaan bener nyieun ieu topeng. Mani pikasieun kieu Mang. Ih, Mang teh atuh Jang. Geus bakung si pangalaman nyieun topeng teh. Kumaha kanggo Jang kanggo. Enya kapake Mang ieu mah alus euy. Lamun dipake ti peuting teh moal teu saroak jelema teh ningali kieu mah. Halah,
Terus cerang da doclok ge sieun ada ningali rupa kieu mah. Mang teh atuh bisaan. Ngan bae meureun papakean ujang ge kudu luyu. Ngara bener-bener disangka jurig atawa diriwa anu ngaganggu ka urang puseur dayeuh jang. Nya mangkeun we masalah baju mah gampang lah dirarangkenan we nu penting mah katempona teh doclok teh jurig. Nya bener pisan jang bener. Iraya kira-kira ye. Ujang rek mimitian ngajalankeun usaha ngagarong ka puseur dayeuh teh. Moal diengkekeun deui mangke peuting we doclok teh rek ngamimitian. Nya eta mah kumaha ujang bae mamang mah. Ngan sakali di mamang titip ka ade ujang sing hati-hati. Lantaran nu bakal dising hareupan teh lain prajurit saurang dua urang kangaranan di puseur dayeuh jang. Mang mah riwang inggis ujang kacang kalak. Tapi mang percaya ujang mah jelema anu sakti mandraguna. Mudah-mudahan ujang salamet kalawan ngabuakeun hasil anu mucekil. Gitu cenah si doclok teh arek kamimitian we engke beuting ngajalankeun pagaweaneuna. Mitra kaum dangu teu karasa wanci beuting geus sumanding. Si doclok anu saja ngajalankeun rarancangna ngajalankeun pagaweana teh beuting eta rek dimimitian. Malahan mah geus lunta we make papakean sarua pikasieun. Surup pisan jeung kayaan beungeut nu make topeng jurig. Dagoan sia urang karajaan yeuh. Aing si doclok bakal datang. Kayaan maraneh moal aman. Gitu cenah jeung si doclok teh bari laju we ngawawakna ngabelesat ninggalkeun eta batembatan. Gerakana cepet lir kilat, hampang lir angin, dapugu dibarengan ku kakuatan 7 guriang teh. Dina waktu nungan sakedeung si doclok teh jog anyog ka puseur dayeuh reg atuh ngaraneg merhatikeun kayaan katempo. Suhunan imah manirentul kegeknaker lian dikaledeh imah teh kawilang mewah. Dapugu imah-imah anu dicaricingan ku para sodagar para bangsawan jeung deui kekeden di karajaan. Cerelat kalayang celek si doclok teh nampakna luhur adahan tangkal kai merhatikeun ka sabudeureunana. Tetela loba prajurit anu keur tugur ngajaga keamanan. Bener jika nama teu salah ieu pamukiman nu aya di puseur dayeuh teh alah mani rame kieu yeur. Nya imah mani galede jeung marewah kitu. Jeung di loba prajurit tuh nu keur jaraga. Keun sia urang wara dagoan yeuh. Aing ye si jurig ye bakal datang ka mararaneh. Corelat kalayang awak si doclok teh ngalayang hampang naker jika kapas. Celek napak kahanap juringkang di antara balat beukna peuting. Nyampeurkeun ngadeuketan ka prajurit anu kabeneran keur tugur. Tegung silila si doclok teh laju dongko. Leungeunna ngarongkong nyokot batu leutik. Geus kitu eta batu teh laju dipaledogkeun we ka prajurit anu keur leumbang. Baletuk. Aloh, jadoh. Nah sajelema ieu nu maledog. Ieu hulu dewek anu maledog euy. Sarua pogo. Hulu dewek anu maledog euy. Urang ajar. Sanu jail itu ya. Keuting euy. Alah, ieu nepikeun ka uluk melenung kieu sirah aing melenung euy. Mane ukur melenung. Hulu aing mah jigit nepikeun ka bocok pogo ieu. Ayo teangan euy. Buah-buah anu jail ya. Nya jail jiga mah. Asa ku kabina-bina teuing we jail teh kamalinaan. Eta 2 urang prajurit teh laju atuh muterkeun paninggalina ka sabudeureunna batembatan. Arek neangan jalma anu geus jail disangkana baturna we aya nu heureuy ngajailan. Barang diteang teteh lah eueuh sasaha. Eueuh sasaha euy. Nah saha atuh nya geus maredog kana hulu teh. Bener-bener kurang ajar ieu mah jailna teh euy. Kamalinaan urang teang kabelah ditu tuh. Bisi keur nyumput euy. Laju we eta 2 urang prajurit anu
Balerog teh lempang arek neneangan sugan jeung sugan kapanggih cenah baturna teh keur nyumput. Barang keur jongjon lembang kalalar aya nu datang. Ngaliwat kalabah dinya nu tajadian ti baturna keneh. Sia kapanggih. Sia odang. Jaya teh kamalinaan hulu dewek nepikeun ka malenung deuleu. Anya sia kurang ajar. Ieu hulu aing nepikeun ka bocok ditinggang ku sia. Jaya naon ari maneh tara pupuguh. Aing mah teu rumasa jahil. Deuleu yeuh. Dewek nepikeun ka malenung. Mungkin ngagenyur kieu. Aya nu maledog. Moal boa pasti sia. Moal arek neangan jurig nu teu kadeuleu, pasti sia nu geus maledog teh. Kabina-bina teuing sia jahil teh. Enya sia ngaku kurang ajar ieu dikeun ka bocok kieu kudu tanggung jawab sia. Ke heula sia. Ulah padu ari nyarita teh. Aing mah teu rumasa. Tapi ka dieu oge kakara. Ari geus sadeui sia. Jelas maneh da usah sadeui. Maneh nu geus heureuy jaya ninggang maledog ka dewek. Sing sumpahna ge kuring mah teu rumasa. Ulah nyangka sangeunahna. Bener sia, teu rumasa. Nya sumpahna ge teu rumasa. Alah, nasaha atunya nu geus cail maledog kana hulu teh. Alah bot aya we euy. Anya, hayu urang teangan deui sugan kapanggih. Pokona mah kudu dibales lah. Huluna urang bocokan deui. Basa eta nu duaan rek kalengkahkeun deui sukuna arek neneangan baturan nu geus cail. Dak dumadak pating rarandeg kaasup si Odon geus sarua pating rarandeg. Kalantaran kadenge aya sora anu gogorowokan. Aya jurig cenah aya jurig. Atuh eta dua urang prajurit nu ngaran si Karsa jeung si Karsun teh. Laju mariksa ka eta sumber sora. Malahan mah si Odon oge sarua pating baratak koe muru ka eta sumber sora. Basa tepi kapepireun imah juragan Katma. Kasampak baturna nu ngaran si Jajah teh keur gogorowokan. Aya jurig kitu. Laju atuh ditanya ku si Karsa. Aya naon si Jajah? Nah di sia gogorowokan jurig kitu. Namanggihan jurig naon sia teh? Hanya tolong manggihan nyurik muntet ingat nyeuneun. Naon? Manggihan jurig buntut? Lain nyurik muntet. Jurig buntet? Jadi sia teh manggihan jurig buntet? Aku mah sia mimitina. Sia bat manggihan jurig buntet sagarupa kumaha rupana eta jurig teh? Pokona mah ingat nyeuneun. Banyak dawek keur ngontrol kalamah nieu. Aya nu ngajorelat kaluar ti imahna juragan Katma. Basa disidikeun teh beungeutna bikasieun awakna buntet. Terus ngajorelat leungit tina paningali. Gerakana teh estuning hampang we ngalayang nginu euy. Alah jadi sia teh geus manggihan jurig buntet euy. Tetela jurig cenah euy. Nya alah kahade moal boa nu naringgang maraneh teh. Eta jurig geus jahil ka maraneh meureunnan. Nya bisa jadi nya euy. Boa dewek duaan tinggang teh ku ta jurig. Tapi nah bener jurig kade euy. Bisi jelema jahat. Uang kaning kapan ka tempona ku si Jajah mah kaluar ti mana juragan Katma. Anya bener. Urang udag we bisi-bisi eta teh jalma jahat ka mana si Jajah lompatna. Nu gamlah nutu lompatna teh. Atuh nu opatan teh pating baratak koe nyusul sugan we cenah ka timu. Eta anu disangka jurig teh barang tepi kasisieun tangkal kai. Opatan derag atuh ngaraneuk kulantaran kadenge aya sora anu heheotan. Aya nu heheotan euy. Kadenge ku sia? Nya euy. Kadenge atuh. Nanti belah mana ye sora anu heheotan teh? Teu puguh sorana yeuh. Jelas euy. Sorana mah ti belah dieu. Nya bener sorana mah ti belah dieu nu heheotan teh. Alah napi aneh sorana teh. Pindah-pindah yeuh. Sakabeung di kaler, sakabeung di kidul, sakabeung di kulon, sakabeung di wetan. Euy. Benar-benar ieu jurig ya. Ngeureyan ka urang. Tapi urang ulah sieun. Urang teh kapan prajurit.
Urang mah ulah sieun ku jurig, ulah sieun ku jelema. Pokona mah keur dawek mah eueuh caritana kudu sieun ku jurig euy. Lamun aya jurig mah pasti ku dawek mah bakal dihakan. Teu kawas maneh sia Jajah. Maneh mah kakara kawenehan manggan jurig sakitu ge nepikeun gagogorowokan. Duh, borangan-borangan teuing sia. Anu nak mingat sieun mengeuna oge kakaran teuing wungguh dawek mah. Nemu jurig deh. Anu opatan teh ukur ngarobrol we bari merhatikeun kasabeudeureuan eta batembatan. Saenyana naluhur tangkal kait aya nu merhatikeun. Nu tayelian ti si Dojro merhatikeun we ka eta opat urang prajurit anu keur neneangan dirina. Pasti keur neneangan aing tah eta opat urang prajurit teh. Keun sia. Uluh eta si prajurit nu hiji mah sungutna manis sombong kitu. Teu sieun ku jurig cenah rek dihakan. Keun sia ku aing bakal diwarah. Kabeneran tah sukutna teh cacalawakan wae ku aing bakal dikiihan sia. Rasakeun kurang ajar. Merosot atuh si Dojro teh merosotkeun salanana geus kitu mah wer ngecewer. Ih, maning ngacer di lempeng kapalebah si karasa anu keur baceprot sombong naker. Moal sieun cenah ku jurig. Si karasa anu keur jongjon baceprot teh atuh menireuwas. Kulantaran aya nu nyurulung malahan mah keuna pisan kana beungeutna. Alah, naon ieu teh? Alah anjir. Bau hangser kieu. Alah. Kituna teh bari ngusap beungeut laju tangga kaluhur. Barang tangga kaluhur tangkal kai. Brek kasampak dan luhur dahan teh anu nangtung ngabadega. Ngabaleg-beg hideung beungeutna pikasieun. Puguh we atuh si karasa teh mani ranyu gereuwas teteh lah geuning aya jurig. Si karasa anu caritana harus anu teh sieun cenah ku jurig. Ari basa ningali nu pikasieun mah mani ngayak ieu katuh. Awakna mani ngadeg-deg. Allah, geuning aya jurig euy. Jurig nu ngingihan ka dewek teh jurig. Nu bener sia. Mana euy? Alah. Tuh. Jurigna euy. Jurigna. Si Karsun ge sarua tureuwaseun ningali si Dojro anu keur ngabedegan luhur tangkal kai. Si Jajah jeung si Odang ge sarua. Keur si Jajah mah ningali anu kadua kali eta jurig teh. Puguh we atuh nopatan teh reuwas kiwari mah bating barata kalumbatan ngejat ninggalkeun eta batembatan. Percaya ayeuna mah teh telah bener cenah. Geus aya jurig anu pikasieun aya jurig buntet. Si Dojro anu nangtung leluhur tangkal kai teh ukur nyeungseurikeun we. Alah kalah lalumpatan da si prajurit belegug teh bener. Sarieun ku bebeungetan aing. Bisaan lah si Mang Rabe teh nyieun topeng teh nya. Pikasieun disangka aing bener jurig. Keun sia. Pasti tak bakal gujrud. Aing disebut jurig buntet. Jeung pasti isuk teh bakal gujrud. Bakal kabejakeun aya nu kaleungitan. Alah, hasil ah. Kituna teh laju we atuh si Dojro teh ngacrelat awakna ngalayang. Belesat. Diteureuy ku balag-bagna peuting. Euleuh mitra waktos na geuning barantos teu nyekabannya. Sagala urang tunda jajara carita si Dojro atanapi cupu sakti kuriang 7 dugi ka dieu. Urang taraskeun dina seri anu salajengna. Manganuhunkeun tina sadaya perhatosanana. Hapuntenna tina sadaya kakirangannya mangundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.